Para mitra sadaya, walungan Cisanggarung mangsa ayeuna, caina keur memejehna alus pikeun nguseup. Kiruh teuing henteu, herang teuing oge henteu. Matak teu aneh mun saban poe nu ngadon nguseup teh teu petot-petot. Teu kolot teu budak anu sakira resep kana nguseup mah tara ieu poho. Geus teu nempo waktu rek isuk rek beurang sore malah ti peuting oge sok aya nu pirajinan nguseup di eta walungan. Ari lauk anu aya di walungan Cisanggarung teh rupa-rupa. Ti mimiti lauk beureum panon, jeler, beunteur, lalawak, lele, deleg, bogo jeung sajabana kahurang-hurang oge aya di eta walungan. Matak teu heran mun loba anu poho kana waktu nepikeun ka poho ka anak pamajikan. Harita dina hiji isuk aya 3 urang jalma nu keur ngalalengkur geus aya kana sajamna ngadeluk bae nguseup bari jeung can meunang hurang-hurang acan. Eta 3 jalma teh nyaeta Wakuwu, Aki Ganteng jeung Mbah Deni diuk ngajejer di sisi walungan bari katempona teh harusu pisan. Nepikeun ka maranehna teu kungsi ngobrol-ngobrol acan. Atuh kaayaan di eta tempat teh kacida simpena. Nah hanya geus aya kana sajamna can aya lauk anu nyorang. Biasana mah sok celom giriwil. Nah ari poe ayeuna teu hurang-hurang acan. Moal kitu pangaruh tina eupan. Pedah eta-eta bae, jadi lauk teh baru Senin. Cek Wakuwu, bari tuluy narik kenur, maksud nama rek nempo useup bisi geus eueuh eupanan. Barang ditempo teh bener we, tetela useup teh geus eueuh eupanan. Atuh harita useup teh tuluy dicokot, bari saterusna dibere eupan, anu dirahasiakeun. Nepikeun kamere eupan kana useup oge, harita teh dihalangan ku kantong keresek hideung. Di palaresangkan Aki Ganteng jeung Mbah Deni teu apaleun. Geus kitu mah lung deui useup anu geus aya eupanan teh dialungkeun ka tengah walungan. Nu kukulutus harita teh lain ukur Wakuwu, tapi Aki Ganteng oge sarua. Manehna nepikeun ka sukuna sing siremeun kulantaran loba teuing nagog. Ai, tara-tara ti sasari. Lauk teh bet eueuh nu nyorang hiji-hiji acan. Biasana mah sajam oge kempis teh geus pinuh. Moal kitu pedah ganti eupan. Tapi da Wakuwu oge sarua manehna can bebeunangan. Cek Aki Ganteng bari terus narik useup maksud nama rek ngaganti eupan. Barang useup ditarik, karasa ku manehna siga aya lauk anu nyantrok eupan. Atuh Aki Ganteng curing hak, tuluy jejerna teh dikenyang satarikna. Kunyunyud, seplak. Harita nu nyangkut kana useupna teh, nu cek rarasaan manehna mah lauk. Harita ka bawah hanyat ka darat. Kiliwing, plok. Nu disangka lauk teh harita nyamer kana beungeutna. Wah, lauk naon yo? Mani jeber siga aya jangjangan? Cek Aki Ganteng, bari terus anu naplok kana beungeutna teh harita dibedol. Barang ditempo teh para mitra, jauh tina panyangka manehna. Breh teh kutang model baheula. Siga nama eta teh kutang nini-nini. Wih, jadol teh. Geuning kutang? Wah, siga nama digirang aya nu mani kutang napalit. Saha jelema nanya. Tapi lumayan rek dibawa ka imah. Rek dipajang di kamar. Jang ari eta we tempo-tempoan mun ek sare. Cek Aki Ganteng, bari tuluy rikat harita teh ngasupkeun eta kutang kana kantong keresek. Baku nama sieun katohyan ku 2 urang baturna. Nempo Aki Ganteng siga meunang lauk, Wakuwu jeung Mbah Deni harita teh pating lalieuk ka Aki Ganteng. Meunang lauk naon Ki Ganteng? Katempona teh siga kalong geuning. Cek Wakuwu bari setengah nangtung hayang sidik kana bebeunangan Aki Ganteng. Mbah Deni oge sarua manehna curing hak. Tuluy harita teh ngadelek ka Aki Ganteng bari pok nyarita. Lauk naon Ki Ganteng? Tetempuan dewek mah siga cucut panggang. Denah kalah diwadahan kana kantong keresek. Lain teh hasupun kana kempis. Ambeh dewek bisa nempo. Ditanya kitu Aki Ganteng teh buru-buru ngajawab. Puguh laukna gede teuing. Jadi teu kawadahan ku kempis mah. Kumaha si lain geus bebeunangan teu? Akhirna Aki Ganteng nanya ka Mbah Deni. Nu dimaksud sangkan Mbah Deni teu kapapanjangan nanyakeun soal anu disangka lauk ku Mbah Deni.
Poe ayeuna mah eupan dewek teh eueuh nu noel-noel acan. Padahal mah kurang kumaha gurihna eupan dewek teh. Bahanna oge digalok jeung sambal rujak kangkung. Cek Bah Deni bari tuluy ngaganti eupan. Memeh dialungkeun kana cai, sungut Bah Deni harita teh kunyam-kunyam siga mapatkeun jampe pamake. Satulina kecoh harita eupan teh diciduhan. Geus kitu mah lung eupan teh dialungkeun ka tengah walungan. Bareng jeung Bah Deni ngalungkeun eupan, gorowok teh harita Wakuwu ngagorowok tarik. Wah 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 wah. Kancra oi, kancra. Dewek menang lauk kancra berem. Wakuwu harita teh ngenyang jejerna sarta katempo sapaliwatan siganya menang lauk warna berem. Ngan kulantaran ngenyang jejerna tarik teuing antukna pertuk harita barang anu disangka lauk teh ngabentur kana sungut Wakuwu. Waduh, jadol teh. Aduh. Pada menang lauk aing teh kudu ngalaman jeding biwir. Cek Wakuwu bari ngusapan biwirna anu ujug-ujug ngabareuhan. Manehna panasaran kana bebeundanganana. Naha nya eta teh kancra beureum atawa lain. Barang direret, gebeg teh Wakuwu ngarenjag. Wah, jadol teh. Geuning sendal capit. Sebelah, sendal boga sahanya. Mending lamun sapasang mah. Atuh ngan sabelah mah moal bisa dipake. Tapi lumayan engke oge sugan menang layana. Cek Wakuwu sarta satuluyna sup harita sendal capit sabelah teh diasupkeun kana kantong keresek. Ngahaja teh diasupkeun kana kempiso teh bakuna mah era bisi katempoeun ku Aki Ganteng jeung Bah Deni. Kadenge Aki Ganteng harita nanya. Menang lauk naon Wakuwu? Kecampuan dewek mah siga lain lauk geuning. Ngadenge Aki Ganteng nanya kitu, Wakuwu ngadelek, tuluy buru-buru ngajawab. Cek saha teuing lain lauk. Sok gagabah ari ngomong teh. Sigana eupan dewek geus mimiti dipikaresep ku lauk euy. Eupan jieunan dewek teh atuh. Nyieuna oge di puasaan sagala. Para mitra sadaya, rada hilir saeutik Bah Deni anu harita kaparengan keur nunutan. Ujug-ujug manehna ngorejat, jung nangtung bari tuluy gogorowokan. Woi, menang yo. Wah. Mani berat kieu euy. Lauk gede sigana mah yo. Cek Bah Deni bari tuluy seplak harita jejer teh dikenyang satarikna. Teu beda jeung Wakuwu, kulantaran ngenyang jejer tarik teuing harita teh plok. Karasa kana beungeutna aya hiji barang anu ngarungkup. Wacih. Bah Deni kadenge bersin harita teh para mitra. Bari tuluy nyokot barang anu bieu ngarungkup kana beungeutna. Ana ditempo teh para mitra, gebeg Bah Deni ngagebeg kaget. Sabab anu bieu disangka lauk teh mana horeng gelung sagede piring. Wah, jadol teh. Nagelung sahanya ngadon nyangkut kana useup aing. Sigana mah ieu teh gelung boga nini-nini. Kaciri we loba huisan. Cek Bah Deni bari tuluy bus harita gelung teh diasupkeun kana kantong keresek maksudna mah sinabuni ulah katempoeun ku Wakuwu jeung Aki Ganteng. Menang lauk naon Bah Deni? Katempoan dewek mah lauk teh hideung buleud. Lauk naon nya nu kitu ngaranna? Cek Aki Ganteng bari ngadelek ka Bah Deni. Nu ditanya memeh nembalan teh ngomong jero hate. Wah, cilaka ye. Aing bakal kanyahoan ngusup teh menang gelung. Satulina pok Bah Deni nembalan. Ieu teh lauk lele ngan ku gede-gedena jadi buntet. Katempona teh siga buleud. Kana kempis oge sereg asup. Para mitra sadaya, tigirang kadenge deui Wakuwu ngagorowok matak ngagareuwahkeun anu duaan. Woi. Ieu dewek menang lauk kude. Wah. Ini berat kieu euy. Lauk naonnya ieu? Aduh. Liuk harita Aki Ganteng jeung Bah Deni ngalalieuk ka Wakuwu anu keur narik kenur. Sabab jejerna harita teh geus teu sanggup nahan beratna tarikan lauk gede teh. Mun dipaksakeun oge geus pasti jejer teh bakal potong. Wah,
Bener siga nama wakuwu menang lauk gede. Kaciri we jujur nage itu mah geus teu kuat dipake narik. Lauk naonnya? Muga-muga mah lauk curig. Keun sia sina diteri jeung jejeurna. Cek Bahdeni bari haben harita teh merhatikeun wakuwu anu keur paciweuh sorangan. Satuluyna kadenge aki ganteng oge harita teh milu nyarita. Wakuwu, moal bener ditadi kitu mah. Kenurna oge bisa pegat. Mending diojayan we ka ditu, terus teuleum. Tah engke salagi can kapanggih laukna mah tong wakahanjat. Delek harita wakuwu teh ngadelek ka aki ganteng anu keur masang deui eupan kana useup. Nya, mending diojayan we lah. Terus teuleum. Panasaran lauk naonnya mun berat kieu? Moal kitu lauk kajajaden mah. Doli teuing Nu penting mah aing menang lauk. Gengsi atuh. Aing jago nguseup kudu eleh ku jelema dua. Gerentos wakuwu, bari tuluy manehna teh turun ka walungan pikeun mapag lauk anu cek pamikir manehna mah lauk teh nyangkut kana batu. Kucuprak harita wakuwu teh mimiti ngalengkah dina cai walungan. Bari leungeunna nyanyekel kenur dituturkeun ka lebah nyangkutna useup. Beuki lila beuki tengah sarta cai walungan teh beuki jero. Sarta harita cai walungan teh geus ngeueum dadana. Kerlep wakuwu teuleum tuluy susur sasar kana dasar walungan. Karasa dina tungtung kenur nu aya useupan, harita teh aya nu karampa. Wah, lauk naon ya? Buntutna mani ngagebay kieu? Paingan jujur oge teu kuat ngangkat. Cek wakuwu nyarita jero hate, bari satuluyna nu disangka buntut lauk teh di bawah hanjat ka darat. Barang geus aya di darat, breh teh nu disangka buntut lauk, mana horeng samping lamba. Atuh kebab wakuwu teh ngarenjag. Ay, kuning samping lamba. Wah, aing bakal kawiwirangan ya. Hanas tadi aing geus bebeja ka jelema dua, yen aing menang lauk gede. Kari-kari anu ngait kana useup teh samping lamba. Nah samping sahanya ieu teh. Jeung bau cocodot deui. Puih. Ceuk wakuwu ngomong sorangan, bari tuluy harita teh hanjat ka sisi walungan muru tempat asal. Atuh geus kitu mah bus harita samping teh diabuskeun kana kantong keresek. Nu dipalar sangkan teu katempoeun ku aki ganteng jeung Bahdeni nu harita keur narempokeun ka manehna. Ngong harita aki ganteng nyarita, kadengena mah ngagulkeun wakuwu. Wah, hebat wakuwu mah euy. Abong jago nguseup ti ngongora, menang lauk ge mani galedek kitu. Eta we lauk anu ayeuna beunang oge, buntutna mani ngagebay kitu. Lauk naon teh wakuwu? Ditanya kitu, wakuwu nembal asal engap. Lauk kajajaden meureun. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun Bahdeni. Sanggeus beres ngalungkeun eupan ka tengah walungan, teu sabaraha lila jejeurna teh karasa ngageter. Wah, aya nu nyorang ye. Sigana lauk leutik ieu mah ye. Teu nanaon lah leutik oge, padu menang daripada menang gelung. Nud, harita karasa jejeurna teh nud-nudan. Ku Bahdeni teu diantep, jejer teh satuluyna dikenyang satarikna. Atuh siut harita ku manehna katempo aya hiji barang warna hideung anu ngait dina useupna. Ngan Bahdeni ngenyang jejeurna teh rada digiwarkeun ka beulah kenca. Nu dipalar ngarah useup teu keuna kana beungeutna siga tadi waktu meunang gelung. Atuh eta barang warna hideung anu ngait dina useupna teh mengkol ka beulah kenca pas pisan meneran kana sungut aki ganteng anu keur heuai. Pus eta barang warna hideung teh para mitra abus kana sungut aki ganteng. Puih. Jadul ge. Naon ieu? Wah, geuning sisig. Aki ganteng harita teh utah uger para mitra, bari anger leungeunna mah nyanyekel sisig. Ari Bahdeni reuas lain di kieuna, barang nempo usupna teh keuna kana sungut aki ganteng. Aduh, ki ganteng hampura euy, lain dihaja. Lauk naon tah anu bieu beunang ku dewek?
Kadia kan? Lumayan leutik oge lah, jang bukti kanu di imah. Aki ganteng teu malirek kanu nanya. Manehna anger nonggeng bari uhak ohek. Lung harita sisig teh ku Aki ganteng dialungkeun ka Bahdeni. Atuh sakilat ku Bahdeni ditewak. Barang sisig geus aya dina leungeunna, Bahdeni ngahuleng sarta teu lila tuluy nanya ka Ki ganteng. Heh, Ki ganteng, nah lauk benang dewek ditukeran ku sisig. Nah bae, kadia kan? Lumayan leutik oge daripada nyamos teu meunang nanaon. Ngadenge Bahdeni ngomong kitu. Aki ganteng anu keur nonggeng bari uhak ohek oge kuat kanangtung bakat ku teu ngeunah kana omongan Bahdeni. Ngomong naon dia? Baru lauk ku dewek ditukeran ku sisig? Ya, mun erek oge dewek anu nanya ka si laing. Naon maksudna sisig dipangpengkeun kana sungut dewek? Ku ayana kajadian eta akhirna Bahdeni jeung Aki ganteng harita jadi paloba-loba omong. Keur jongjon parasea kitu Aki ganteng jeung Bahdeni kagareuwahkeun ku wakuwu nu harita kadenge surak siga nu bunga. Hore, hore, eupan dewek aya anu nyantrok euy. Wah, mani nyeot kieu. Aduh. Naon. Jep harita nu keur parasea teh ngadadak jempe. Paneteupna manco ka wakuwu anu keur nyeplak-nyeplakeun jejer bari narikan kenur. Seot. Katempo kenur teh harita suat seot kaditu kadieu. Sanggeus sababaraha lila wakuwu narikan kenur, tuluy jejer teh dikenyang rada ngagiwar ka katuhu. Anu dipalarsangkan teu keuna kana beungeutna siga ti heula. Seplak harita jejer teh dikenyang sataker tanaga. Sabab tarikan lauk teh lumayan berat. Atuh siut harita nu disangka lauk teh milepas, sarta lempeng pisan kana lebah sirah Aki ganteng. Trung, harita kadenge siga aya barang anu ngabentur kana sirah Aki ganteng. Atuh goak harita Aki ganteng teh ngagoak. Waduh, jadol teh. Kurang ajar yeuh jelema dua. Kaing teh ngandela ka bae. Dipitaskeun sia ku aing jejerna. Si horeng para mitra anu bieu nyangkut kana useup wakuwu teh lain lauk. Tapi tete lapis pot nu dijieun tina bahan plastik. Sarta harita eta pispot teh ngahanca kana sirah Aki ganteng. Tuluy dicarekan si gawe nyarekan ka jelema. Pispot kurang ajar sia. Wani-wani cucunga kaing. Long harita pispot teh dialungkeun ka tengah walungan. Ari wakuwu nempo bebeunanganana dialungkeun ka tengah walungan teh manehna teu tarima. Tuluy harita teh ngangkarawak nyarekan ka Ki ganteng. Ki ganteng. Nanaonan eta teh euy? Lauk menang hese capek dialungkeun deui ka tengah walungan. Awas, mun lesot tina useupna, pokona dewek rek nempuhkeun ka si laing. Kenyud. Harita jejer teh ku wakuwu dikenyang dibarengan ku narikan kenur nu digolongan dina kurut kaleng susu. Teu ngendek lila. Nu disangka lauk ku wakuwu teh harita geus hanyat ka darat. Kebeg wakuwu teh ngarenyag barang nempo anu nyangkut dina useupna teh tete lapis pot plastik. Yeuk wakuwu teh ngalieu ka Ki ganteng tuluy ngagantawang nyarekan. Ki ganteng. Si laing mah sentimen euy. Naon maksudna lauk dewek ditukeran ku pispot? Ya, bisi si laing hayang nyaho anu tadi ngait dina useup dewek teh. Kancra bodas deuleu. Nah, ari ayeuna bet jadi pispot. Aki ganteng teu tarima barang ngadenge wakuwu nyarekan manehna teh. Komo disebutkeun geus nukeran lauk ku pispot mah. Atuh kantawang deui bae harita Aki ganteng oge nyarekan ka wakuwu. Ngomong naon dia? Baluk dewek geus nukeran lauk ku pispot. Tah tempo, tarang dewek menyelut gara-gara kabentur ku pispot anu ngait dina useup si laing. Nah si laing teu sadar. Ti tadi oge yeuh nu ngait dina useup teh lain lauk, tapi pispot. Mata si laing we anu teu beres. Akhirna der Aki ganteng jeung wakuwu harita teh jadi katutuluyan pasea marebutkeun mana nu bener. Ari Bahdeni nempo anu pasea teh manehna gancang misah.
Sabab mun teu buru-buru dipisah mah, bisa jadi anu pasea teh bakal silih babuk make jejer. Gas, tong parasya. Kalakuan teh siga bolon bae. Pira oge masalah lauk. Bisi hayang lauk mah tuh. Bedahkeun balong dewek. Gas, jarempe. Tuh, tempo tuh. Siga aya jelema awewe ka dieu keun. Lempang nama ni siga nu rusuh kitu. Cek Bah Deni bari harita manehna nunjuk ka girang. Pedah ka tempo aya jelema awewe lempang sumurusuh ka lebah dinya. Beuki lila anu lempang teh beuki deukeut, beuki atra. Tetela eta awewe teh tayalian Nini Warsih. Breh katempo Nini Warsih harita teh ukur make calana sontog jeung hariguna di samping anduk. Sanggeus deukeut kanu tiluan kadenge Nini Warsih harita nyarita rawah riwih. Tolong. Aduh, kabenaran ya. Aya si Aa tiluan di dia. Tulungan tante. Bah Deni mani colohok, barang nempo anu datang teh nyaeta Nini Warsih. Sabab manehna oge apal, Nini Warsih teh Nini ganjen. Atuh pon kitu deui Wakuwu jeung Aki Ganteng, nempo aya Nini Warsih di dinya mah, paseana teh jadi eureun. Tuluy we akur deui. Wah, ngimpi naon nya aing tadi peuting? Ujug-ujug tepung jeung si tante. Waduh, cilaka ya. Geus aya kana samingguna apan manehna teh ngudag-ngudag bae aing. Turug-turug ayeuna panggih di dieu. Cek Aki Ganteng ngomong jero hate. Sedang Wakuwu barang nyaho Nini Warsih aya di dinya, cikikik teh seuri bari tuluy nyarita. Ai, bagi atuh ing tante, ka mana bae ya? Geuning si tante los-los ulin ka walungan. Oh, neangan Aki Gantengnya. Peletet mata Aki Ganteng teh harita meletet ka Wakuwu. Bari tuluy ngamang-ngamang jejer sigarek dibabukeun ka Wakuwu. Telila kadenge deui Nini Warsih nyarita di barung ku rawah riwih. Aduh, tante teh keur bingung. Kudu ka mana neangan-nanya. Tadi teh tante keur mandi di girang. Nunda pakaian dina luhur nyiru. Koleah teh nyiruna bahe ka tebak angin. Atuh pakaian teh palid. Untung we mandi teh make calana sontog. Nya ieu mah bisi aya anu kungsi ngarawatan. Wayahna pulangkeun. Tah, anu tadi palit teh diantarana sendal capit sabelah, tuluy kutang, samping lamba, gelung, pispot, malah sisi goge ka bawa palit. Pepeje, lamun teh mah sia manggihan, geura pulangkeun. Pokona mun aya anu mulangkeun, ku tante rek dibere hadiah. Ngadengin Nini Warsih nyarita kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Dina hatena masing-masing pada ngaku yen maranehna geus nyemukeun barang-barang anu palit teh anu tadi ditataan ku Nini Warsih. Ngan sigana maranehna rek ngaku teh era. Ari pangna era sabab pasti katohyan ku pada baturna yen sabenerna mah anu tadi geus nyangkut kana usupna teh lain lauk tapi barang-barang boga Nini Warsih. Ngan barang ngadengin Nini Warsih rek mere hadiah mah Wakuwu harita teh curing hak. Satulina pok harita Wakuwu teh nanya. Nu bener tante? Nyaan rek mere hadiah? Naon teh ata hadiahna teh? Lieuk harita Nini Warsih ngalieuk ka Wakuwu. Serengeh seuri bari tuluy ngajawab. Pokona anu bisa mulangkeun barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu, biridig harita Wakuwu teh ngabirigidig. Lieuk harita Wakuwu ka Bah Deni, anu kasampak harita Bah Deni teh keur nyoo gelung dina kantong keresek. Buah ieu gelung teh nyaan boga Nini Warsihnya. Kaciri we loba huisan. Terus ieu sisig oge pasti boga manehna. Dan sok nyisig mah rata-rata nini-nini. Selenep harita Bah Deni ngadeuketan Aki Ganteng, anu kabeneran harita teh keur malaweung. Sanggeus deukeut bus harita gelung jeung sisig teh diasupkeun kana kantong keresek boga Aki Ganteng. Polah Bah Deni kitu teh katempueun ku Wakuwu. Atuh serenge harita Wakuwu teh seuri.
Tuluy katempo ku manehna Mbah Deni ngicepan. Waku Surti, tuluy manehna oge ngadeukeutan Aki Ganteng bari pok nyarita. Tah, kumaha Ki Ganteng? Cek Nini Warsih sing saha anu bisa mulangkeun pakaian jeung sagala rupa boga Nini Warsih bakal dibere hadiah mangrupa kasugemaan cenah. Cing kumaha kira-kirana Aki Ganteng aya minat? Waku nyarita kituna teh bari sup harita ngasupkeun samping lamba jeung senal capit sabelah kana kantong keresek Aki Ganteng. Ari Aki Ganteng teu ieu boga rasa curiga ka Waku. Manehna teh siga nu hare-hare. Tuluy Aki Ganteng nyarita bari bibir gidigan. Ih, amit-amit teuing. Aduh, kabayang meureunnya lamun dewek dibere kasugemaan ku Nini Warsih. Waduh. Diulang gaper meureun. Nini Warsih siga teu eungeuh kana naon anu dicaritakeun ku tilu jelema. Sabab ceuli Nini Warsih teh sanyatana mah geus kurang denge. Tuluy harita manehna teh nanya deui ditujukeun ka nu tiluan. Kumaha? Cing di antara si Aa anu tiluan, aya henteu anu bisa mulangkeun barang boga tante? Soklah dijamin bakal dibere hadiah. Nu penting mah barang tante bisa kapimilik deui. Komo eta sisig mah ulah nepikeun ka leungit. Waku jeung Mbah Deni silih pelong tuluy pating serengeh bari nunjuk kana kantong keresek boga Ki Ganteng. Anu harita kantong keresek teh geus pinuh ku rupa-rupa barang boga si. Kunaon si Aa anu duaan kalah sareuri? Tante mah serius. Sing saha di antara nu tiluan aya nu bisa mulangkeun barang boga tante, ku tante rek dibere hadiah kasugemaan. Moal tanggung-tanggung, kabeh rek dipasrahkeun. Cek Nini Warsih, bari katempo pepeta hayang ngayakinkeun nu tiluan. Aki Ganteng nu tita tadi loba ngahuleng pok manehna nyarita. Sok atuh buru, bisi si laing duaan aya anu minat kana hadiah ti si tante. Ngadengi Aki Ganteng nyarita kitu, cikikik Waku jeung Mbah Deni teh pating cikikik sareuri. Nampa nuting cikikik seuri, Nini Warsih ngahuleng. Tuluy pok nanya. Kunaon si Aa sareuri? Curiga tante mah. Boa-boa si Aa duaan ngunikeun barang-barang boga tantenya. Ayo gerang aku. Awas lamun teu ngaku, moal asa-asa rek dikieu ye. Nini Warsih ngomong kitu na teh bari ngadempet dampaleungeun kenca ku kelekna. Atuh nempo kitu Waku jeung Mbah Deni silih toel. Teu lila pok Waku nyarita ditujukeun ka Nini Warsih. Tante, sabenerna mah barang-barang boga si tante anu palit teh kabeh oge aya teu jauh ti dieu. Jadi pasti bakal kapimilik deui ku si tante. Tuluy disambung ku Aki Ganteng harita milu mairan. Nya tante, tong khawatir. Barang-barang si tante aya di jalma nu duaan. Engge oge pasti dibikeun. Tapi kadenya tong poho hadiahna ka jalma nu duaan. Bisi teu percaya mah, sok geura tempo tuh. Dina kantong keresekna pasti aya barang-barang boga si tante. Lieuk harita Nini Warsih teh ka Waku tuluy nyampeurkeun. Cingan, mana kadiekeun kantong keresekna rek dipariksa? Ceg harita Nini Warsih teh kana kantong keresek boga Waku. Tuluy dikodokan. Tapi tetela kantong keresek teh eueuh eusian. Terus harita teh si Nini nyampeurkeun Mbah Deni, sarua siga tadi Nini Warsih teh ngodokan kantong keresek boga Mbah Deni. Tapi tetela dina kantong keresek Mbah Deni oge eueuh nanaonan. Huleng harita Nini Warsih teh ngahuleng sakedapan. Tuluy ret ka Aki Ganteng. Kebeg Aki Ganteng teh ngarenya greuwas. Wah, cilaka ye. Mangkaning dina kantong keresek aing mah aya kutang. Wah, nya kutang bogana Nini Warsihnya. Gerentes Aki Ganteng bari matana meletet kana kantong keresek boga manehna. Gebeg deui bae manehna teh ngagebeg leuwih reuas batan tadi. Barang nempo kantong keresek bogana teh kembung siga loba eusian. Padahal tadi manehna teh ukur ngasupkeun kutang. Nah kantong teh bet jadi kembung siga nu loba eusian.
Gerentas Aki Ganteng bari hatena mimiti ting sareblak. Inggis bisingnya dina kantong nate barang-barang Nini Warsih aya kabeh didinya. Wah, gawat ya. Aing bakal dibere hadiah kasugemaan ku Nini Warsih. Waduh, mun nya teh kitu, bisa-bisa 3 poe 3 peuting aing moal bisa balik. Nini Warsih jadi penasaran karena kantong keresek boga Aki Ganteng. Tuluy manehna ngadeukeutan eta kantong anu ngagoler gigireun Aki Ganteng. Saterusna kantong teh dikodokan tur dibudalkeun eusina. Atuh harita sakumplitna barang boga Nini Warsih teh aya kabeh didinya. Nah, teteh Aa Ganteng anu tos ngarawatan barang-barang tante teh. Samping aya, hutang aya, sendal capit sabelah oge aya. Terus gelung, pispot, jeung sisig oge weteuh keneh. Cek Nini Warsih bari melongka Aki Ganteng. Seblak hati Aki Ganteng teh nyeblak bakat ku kaget. Bangetna harita teh katempo pias. Ai, nya barang-barang Nini Warsih bet aya kabeh dina kantong keresek aing. Teu ngarti aing mah ya. Gerentas Aki Ganteng bari melongkana barang-barang boga Nini Warsih anu ngalayah didinya. Bahdeni jeung Wakuwu, harita maranehna silih toel. Wakuwu ngaharewos ka Bahdeni. Bahdeni, pokona jadi lah. Aki Ganteng rek dibere hadiah kasugemaan ku Nini Warsih. Urang tinggalkeun yuk. Nu diharewosan Bahdeni harita unggut-unggutan. Tuluy harita duanana seselenepan indit ti eta tempat. Atuh harita Aki Ganteng ditinggalkeun sorangan di baturan ku Nini Warsih. Duh, nuhun pisan Ganteng. Barang-barang boga tante kabeh geus kapimilik deui. Tah, atuh luyu jeung janji tante. Yen sing saha anu bisa mulangkeun barang-barang boga tante, rek dibere hadiah mangrupa kasugemaan. Buat tanggung-tanggung dibikeun kabeh. Hop dah, 3 poe 3 peuting. Kemeng harita Aki Ganteng teh ngarenjag. Kaget lain dikieuna barang ngadenge sinini nyarita kitu. Atuh harita Aki Ganteng teh taki-taki manehna rek lumpat ninggalkeun Nini Warsih. Ngan edas para mitra, Nini Warsih teh kajen geus kolot oge, manehna teh kacidaran cingeusna. Barang nupo Aki Ganteng rek indit ninggalkeun manehna, ngan krewak we harita. Cangkeng Aki Ganteng teh ku Nini Warsih ditangkep hageu pisan. Ayo, rek ka mana sia teh? Haja-haja aku tante teh, rek dibere kasugemaan. Kalah karek lumpat. Aki Ganteng najan lalaki, tapi tanagana mah eleh ku Nini Warsih. Atuh akhirna harita Aki Ganteng teh digulang gaper ku Nini Warsih. Tolong, ieu dewek diperkosa, tolong. Cek Aki Ganteng harita teh rorowesan para mitra. Rorowesan dihompet ku sinini, bari jeung digulang gaper. Dongeng Sunda teh sakedap deui bade rengse mana sebluk ka dieu. Aduh Naon deui atuh? Nepangan deui pemirsa sakacuntan dongeng Sunda. Mohon. Ieu teh rek beres biasa sia sok sisindiran. Ayeuna mah kumang james lah, gambar gitu nyambung lah. Ku aing sisindiran. Siap lah. Meser katapang ka Cikijing, balikna naik ojek si Mamat. Heeh. Wilujeng tepang deui engke enjing. Mugia sadayana sararehat. Hatur nuhun. Pinter. Aing poho deui.